Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah patepang deui sareng para wargi sadayana di mana wae ayana. Mudah-mudahan aya dina kayan sehat wal afiat urang dilajengkeun kana pangaosan salajengna dina kitab Riyadul Badi'ah ilmu fikih, ilmu syariat. Jadi kamari apanan cek dina ilmu tasawuf samemeh urang ngarengkah kana torekat teh syariat urang teh kudu bagus heula, mantakan pikihna kudu bagus heula. Saha mah anu ngarti, hiji jalma anu ngarti kana ilmu pikih sarena lebih bagus tibatan salatna jalma anu teu ngarti kana ilmu pikih. Sok sanajan 100 orang jelema anu salatna teu ngarti kana ilmu pikih alus keneh sarena hiji jalma anu ngarti ilmu fikih gitu. Naon sababna? Sabab cantang tu ari nu ngarti anu teu ngarti kana ilmu fikih mah pan salatna ge ditarima. Misalkeun dina wuduna teu bener, misalkeun dina bebersihna teu beres, misalkeun dina pakaianana pan aya syaratna salat, syarat sahna salat we contona. Panan kudu suci tina hadas. Gede jeung hadas leutik dina pakaian, dina badan, jeung dina tempat. Ajelema nu teu nyaho meureunnan misalkeun da teu ngaji ilmu fikih teh mawa duit eta teh aya najisan. Atawa teu nyaho tempat eta teh najis atawa henteu salat we. Atawa maehna teu nyaho bahwa calana eta teh kecelakaan najis apa henteu apik intina dina fikihna teh. Maehna teu mikirin kadinya salat we. Teu nyaho bahwa syarat sah salat kudu suci tina 2 hadas gitu tah. Matak sarena jalma anu ahli anu ngarti kana fikih mah lebih bagus tibatan ibadahna jalma anu teu ngarti kana fikih gitu. Maksudna hadis Nabi anu eta teh. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun kana kitab Riyadul Badi'ah samemena urang hadoro heula supados berkah ilmuna gitunya. Baca Fatihah sasarengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa suwari wa sholihin wa jamil malaikatil muqarrabin wa ususon laruhi syabul qadi ajilani wa ususon laruhi syanawawi albantani wa usulim wa furuhim wa silsilatihim lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Anu teu acan aya logatan mangga logatan sasarengan, anu atos aya logatan mangga tinggal samikeun wae logatanana kos kumaha. Ayeuna kitab Riyadul Badi'ah masih dina rukun salat. Kamari atos ayeuna wasunan rukun bab naon kamari teh babul wudu'i nya. Tah ieu babul wudu'i. Masih babul wudu'i keneh. Abdi ieu ngalogatanana dina kitab Sapinah nya. Ieu kan kitab Sapinah atasna tah bawahna kitab Sapinah teh kitab Riyadul Badi'ah. Anu gaduh kitab Riyadul Badi'ahna mangga lamun teu aya nya dina Sapinah wae wios. Bismillahirrahmanirrahim halaman 16. Wasunan wuludu'i jeung ari pirang-pirang pasunatan dina wudu kasirotun eta loba. Minha eta tetep tina sawarehna ieu kasiroh istiqbalul kiblati ari nyang hareup ka kiblat tah. Nyang hareup ka kiblat dina nalika wudu teh eta teh hukumna teh sunat. Pihi eta tetep dina nalika wudu. Wa tasmiyatu jeung maca bismillah makrunatan barianan dibarengan biawalihi kalawan mimitina itu wudu. Sampai wudu maca bismillah heula sunat eta teh. Wa ghusl kapaeni jeung ngumbah 2 dampal leungeun samemeh wudu teh ngumbah 2 leungeun heula ma'a ila qau'aini sarta 2 pigeulangeunana nepikeun ka 2 pigeulangan. Suma madmadoti tuluy ke kemu. Tah ke kemu teh sunat. Yang hareup ka kiblat maca bismillah tuluy ngumbah 2 leungeun, ngumbah 2 dampal leungeun nepikeun ka pageulangan tuluy ke kemu. Sumal istinsyaku tuluy ngingsrik cai kana irung. Tah tuluy ngingsrik cai kana irung eta sunat ngingsrik cai kana irung teh. Wa mashurasi jeung ngusap sirah kullihi tegasna sakabehna sirah ngabasehan sakabehna sirah sunat. Summa masul udunaini tuluy ngusap 2 ceuli tah.
Ma'an barianan bareng zohiron luarna wabatinan jeung jerona tang ngusap dua ceuli teh ngisrik cai kana irung ngusap dua ceuli eta mah lain parduna wudu kamari terus dibahas na ieu maksudna kana sunat wudu matak teu make ieu ge wudu teu nanaon da sunat gitu bimain kalawan cai jadi din anu anyar ieu maun wa taqdimul yamini jeung ngaheulakeun anu katuhu ala shimali mandeurikeun anu kenca minal yadaini tina buktina leungeun dua warijlaini jeung suku dua ngaheulakeun ngumbah leungeun jeung anu katuhu jeung mandeurikeun ngumbah leungeun anu kenca atawa ngumbah suku anu katuhu mandeurikeun anu kenca teh salah sahiji tina pasunatan wudu wa tathiru kulli udwin jeung ngabersihkeun saban-saban anggota wudu salah samarotin kalawan 3 balen ngumbah kalawan 3 balen 3 balikan eta sunat wudu mutawaliyatin barianan anu bareng anu tuluy-tuluy wal mualatu jeung tuluy-tuluy li ghairi daimil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas tuluy-tuluy teu eureun-eureunan Bismillahirrahmanirrahim lanjutkeun wa masiwaku jeung anapun ari siwak atawa nyusur palaesa maka henteu aya ye siwak minas sunani etina pirang-pirang pasunatan wudu al khossati anu ditangtukeun bil wudu'in kana wudu bal huwa balik tari nyiwak mah sunnatun eta sunat pikuli halin dina saban-saban tingkah jadi ari nyiwak mah nyusur kitu tah nyusur mah teu dihususkeun kana sunat wudu tetapi dina saban-saban tingkah eta disunatkeun teh gitu illa fi shaumi kecuali dina nalika puasa payukrohu eta mah dimakruhkeun payukrohu mangka dimakruhkeun ieu nyiwak minazawali ti mimiti lingsirna panon poe ila gurubi nepikeun ka surupna panon poe berarti dimakruhkeun ieu nyusur lamun keur dina nalika puasa ti mimiti lingsir panon poe teh pas lohor ti mimiti lohor nepikeun ka surupna panon poe nepi ka memeh magrib beungeus magrib mah geus buka eta dimakruhkeun tetapi lamun ti pagi-pagi bangun tidur gitu tah teu naon memeh jam 12 mah teu makruh wa yutakadu jeung dikukuhkeun naon istihbabuhu sunatna ieu nyusur ingdal wudu'i dina nalika wudu wa mahaluhu jeung ari tempatna ieu nyiwak pihi dina nalika wudu mah qoblal madmadoti eta dina samemehna kekemu tadina samemeh kekemu teh kocok-kocok heula nyusur heula sunatna mah wa yutakadu jeung dikukuhkeun aidon kalawan nya kitu deui wa yutakadu jeung dikudukeun ieu nyusur aidon kalawan nya kitu deui atawa nyiwak teh ing datagoyirul pami dina nalika barobahna cangkem wal tibai jeung dina nalika hudang minanaumi tina sare teh hudang sare sunat nyusur dina nalika barobah cangkem hartina lamun barobah cangkem geus ngadahar jengkong sadar nu bau-bau nyusur nyikat gigi nu nyusur teh nya wa iradati sholati jeung dina nalika rek salat nyusur ku kayu arok nyusurna teh wa qiraatul qur'ani jeung dina nalika maca Quran wal ilmu jeung dina nalika rek ngaji wa tahsulu jeung hasil naon as-sunnatu pasunatan ieu nyusur pihi dina itu anu kabeh bikulli tohirin wa tahsul jeung hasil naon as-sunnatu pasunatan pihi dina nyusur bikulli tohirin ku saban-saban anu suci jadi nyusur teh meunang ku saban-saban anu suci cenah khosyinin anu kasab yazilu anu ngangkatkeun ieu khosyin sopratal asnani kana konengna pirang-pirang huntu jadi kunaon wae ge bisa cenah asal syaratna teh kudu suci jeung kudu kasab anu bisa ngaleungitkeun jadi lamun diusapkeun kana huntu teh bisa leungit ka koneng huntu teh tah asal suci meunang kunaon wae ge walau hirqatan jeung sok sanajan kulawon ku sorban gitu kulawon teh mun urang teu boga kayu aruk kulawon wa afdaluhu jeung ari utamana nyusur atawa nyiwak mah al aroku eta ku kayu arok al yabisu anu garing
Amablulu anu dicampuran bil mai ku cai. Eta anu pangutama-utamana nyusur ku kayu arok anu garing anu dicampuran ku kayu anu bodas teh kayu arok teh. Babul gusli sakitulah wallahu a'lam bishawab.